Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina fil ibadi. Nas'aluka Allahumma bi mujizatihim wa nas'aluka Allahumma bi karamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka pare ngalana dibarasehan duka tarunduh duka narungtut sarare nu ngajawab salam narada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang sora narada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar. Muga-muga nu ngawalar salam disarengan ku ikhlas dikersakeun ku Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak enggal dinasibkeun tiasa arangkat ka Mekah. Ibi hoyong ka Mekah. Garadu artos henteu. Jeun damel dibere ieu. Ngalangkungan barokah ieu pangaosan kersana Bapak Samsudin leres. Mudah-mudahan urang sami-sami ngadoa heula ka Allah Subhanahu wa taala ieu ibu-ibu bapak-bapak enggal tiasa arangkat ka Mekah. Sarengan sadayana urang ngadoa ieu doa supados ibu-ibu urang pasisian enggal dinasibkeun ka Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga sing kompak sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jual sawahna. Garadu sawah teu ca. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifaq wa wa'ada alaih. Tong diliuk motor batur akang. Moal diajakan. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifaq wa wa'ada alaih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Al-hadis. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu, penjajab acara anu kusim kuring dipihormat, hadratul kiram, para ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus kasepuhan di tempat, para ustad, para ustadah, asatid wal asatidah, utamina kersana Bapak Majelis Ulama Desa manawi aya. Wabil khusus kersana kasepuhan Bapak DKM anu parantos mimpin dina ieu acara. Mudah-mudahan anjeunna ku Allah sing dipanjangkeun yuswana, tambih-tambih berkah yuswana, amin. Kada ibu lamun ngaduakeun ajengan sing husu amina, katinggal nu ditiung beureum di tukang teu amin jiga nu keheul ka ajengan teh. Aminan eta sing kompak.
Moga-moga para ulama, para kiai utamina kasepuhan ieu Bapak DKM ku Allah sing dipanjangkeun yuswana, tambih-tambih berkah yuswana, amin. Tambih-tambih barokah milik rizkina, tambih barokah rumah tanggina, muga-muga tambih istrina. Setuju henteu bapak-bapak? Iya ibu-ibu setuju henteu? Henteu geuning bieu amin. Kalepasan nya di pasisian mah ieu amin kalepasan. Uyos ibu bapak doa nu terakhir teh kenging janten emutan jeung tong waka nu priyogi para ulama, para kiai sing paranjang yuswana, berkah yuswana, amin ya robbal. Anu dipihormat kersana sohibul hajat Bapak Samsudin leres tos nikah acan Bapak Samsudin. Oh, tos Bapak Samsudin beserta ibu beserta keluarga yang berbahagia kedua mempelai anu bade menempuh bahtera rumah tangga hidup baru khususna aya pangantena. Kade bisi keur eunuk-eunukan dina ranyang. Ek didoakeun sing runtuh ranyang. Saha jenengan panganten ieu teh Pak? Neng Anis panjangna Anis Agustin. Carogena saha? Aldita Radi Aldi Pradita. Subhanallah. Saya pisan. Neng Anis Agustin. Berarti itu lahirna bulan Agustus. Tenanawan kita ibu. Ngan anu sae da ayeuna memang kemajuan zaman ibu ngaran budak teh kitu. Lamun budak bulan Februari lahirna teh sok dibere ngaran saha? Sok aya nu kitu nya. Ngan anu sae alangkah indahnya jeung alangkah bagusna ibu upami ibu hoyong gaduh murang kali soleh dina katerangan hakku walid ala walad salas. Kewajiban orang tua terhadap anak seandainya anak ingin menjadi anak yang soleh abdi nyimpang heula ada 3. 1 ayyuhasina ismuhu, tolong anak beri nama yang baik. Nu sae mah dicandakna ibu tina Al-Qur'an. Asep Muhtadin gaya Cecep Muplihin ngan entong ari Asep Murtadin mah. Kamu aceng dolimin. Mun istri pakai Siti. Siti Aisyah, Siti Badriah mantong eta masih senandung. Siti Maimunah mangga asal ulah Siti Moe maneh we Kang. Siti Mae Saroh mangga entong ari Siti Moe Sirak mah. Ngan ayeuna mah sok gaul ibu kitu budak lahir Februari di ngaranan Febrianti. Aya deui ayeuna mah ngaran budak teh nurutan ngaran inung jeung bapak kabawa kana ngaran anak. Silakan asal nu sae. Ayyuhasina ismuhu dengan nama yang baik ada artinya akan timbul menjadi doa. Irfan gaya ngaran budak peda inungna Irni bapana Topan anakna teh jadi Irfan. Palapah inungna Mumun bapana Diding anakna teh jadi kapan hayang nurutan inung jeung bapak. Tatangga di abdi ibi ngaran budakna teh ngaran kabawa inung jeung bapakna. Bapak ngaranna Abbas, inungna Kokom, atuh anakna teh jadi eta nu leuwih goreng bapak ngaranna Tata, inungna Ai, anakna teh jadi sapunten bapak beri ngaran teh nu alus da beda jeung kolotna heula mah ece ngaran budak teh sok paya sok padu cenah hayang soleh budak ari ngaran paya mod. Aya ngaran mod di dieu. Ngaran teh Agus, aya ngaran Agus. Tah, punten ari Agus bapak bisi teu apal hartin Agus teh A-na sendal, Gusna capit jadi Agus teh sendal. Punten Mang Agus ieu mah ganti. Hanya ngaran teh Pararaya Ipin, aya ngaran Ipin. Aya Ipin. Tah bisi teu apal bapak ari Ipin hartina I-na simet, Pina batu jadi Ipin teh simet. Ayyuhasina ismu dengan nama anak yang baik insyaallah. Tapi alhamdulillah subhanallah Anissa tah sae teh ngan kaditun Agustin teu naon kitu nganu sae mah sok pake Siti Aisyah ngan anu make Siti teh ece nu kaditun alus ari Ijem mah tong make Siti. Sahaya ngaran Siti Ijem mah geuleuh. Sibul sadayana wa yu'atibhu anak beri pendidikan. Matematika bagus, fisika hebat, astronomi baik, yang lebih pokok anak pendidikan
agama wa yu'adibhu wal yut'imhu min halalin, anak beri makanan anu halal. Saya mudah-mudahan kunjenengan anu saya Neng Anissa sareng Aldi Pradita rumah tanggina sing sakinah mawaddah warahmah, amin. Insyaallah ngaosna sesuai dengan pesanan Jang Aldi, ibu bapak abdi moal panjang-panjang moal lami-lami. Tadi tos aya SMS kade teh haji saurna engke wengi tong lami-lami ngaosna. Sero abdi teh kunaon Jang Aldi tong lila-lila teuing datang lage encat. Ari ngawalo teh bapak dina SMS make pantun pokna teh kieu ping-ping cak-cak ping-ping toke papenghulu memotoran hayang geura mecak peuting engke bisi kaburu kotoran. Tong diemprakan delain Persib ya teh. Insyaallah mualami. Bapak Samsudin hatur nuhun mangga wilujeng sumping tak ieu teh nu bade nyamungan anak artos ya teh. Ibu-ibu bapak-bapak jamaah sadayana mangga ngalangkung. Kieu ari ngaji sisi jalan teh. Kersana Neng Anissa Jang Aldi urang daregdegen lamun rumah tangga ieu tujuanana pokokna dina ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nikah teh Neng Aldi tak kitu ari ngaji candahar teh sok balelol. Jabari tas ngaji teh sok capek pas Samsudin mun dibahana mun teu dibahanan teh geus lariweuh we ka dituna teh. Neng Anissa Jang Aldi tujuan rumah tangga wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu supaya tenang. Lamun sejang Aldi nikah ka Neng Anissa niat hanya untuk melampiaskan seksual saja, cek abdi Jang Adli mau tong kawin sengseong di Pangandaran sesa tsunami loba keneh. Aya di dia sengseong di pasisian Pak. Terang teh sengseong. Ah teu apaleun jerkut atuh. Apa jerkut? 15.000 totojer dina jukut. Nikah Jang Aldi adalah untuk mencetak supaya rumah tangga tenang. Naon Jang Aldi supaya rumah tangga tenang modalna dina ayat wa min ayatihi katungtungna jelas wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, cinta dan kasih. Tong bala ngagrapa melongna ka dieu ka abdi. Bogoh henteu bapak ka abdi? Henteu, ajan teuing abdi ge henteu. Teu semangat ya teh punten Pak Kadus abdi teh ngaji teh. Aya Pak Kadus? Nu mana jalmina? Oh eta sugan teh kasep. Ibu sadayana. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, cinta dan kasih sayang Neng Anissa. Ari cinta mah bogoh beda jeung ayeuna rahmah kasih sayang. Kasih sayang mah nyaah. Kunaon Jang Aldi pangna modal cinta ayeuna diheulakeun untuk mencetak rumah tangga tenang sabab Jang Aldi cinta mata lila. Sabulan 2 bulan anyar kawin Jang Aldi cinta masih ada. Ibu bapak baheula tong ngaliuk mobil batur bapak. Jika nurek diajakan wae pada sarang eta beuheum. Cinta mata lila. Anyar kawin ibu bapak baheula pasangan suami istri masih ada cinta panggilan kemana-mana selalu mesra dan manja. Ibu-ibu ge baheula mah anyar kawin mah duh panggilan ge mesra papap. Ari suku jebrag. Akang ayeuna ka Bojo sok nyebut naon Kang? Bebep. Oh panggilan mesra papap mamam. Aduh gaya lompang pagegeye usum hujan gedeblug labu. Pamajikan menikah cadelan aa embis. Pugu gebis oge mani embis. Cek salakina teh angun-angun. Ya Allah anyar kawin deket muasan salaki jeung pamajikan subhanallah cek salakina teh. Di setiap ada kamu mengapa jantungku berdetak. Berdetakannya lebih kencang seperti genderang mau perang. Di setiap ada kamu mengapa darahku mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada eneng di sini. Aa ingin, aduh gaya.
papap mama mun kitu ece lencop ari roromeheun bari jebrag manggeus we abah ece lah geuleuh nya pagawe negeri nu lencop ece jiga tatangga di abdi patas panggilan papap mamam yayang teh da sesuai jeung kaayaan carogena bade angkat ka kantor ditaros ku bojona bade ka mana papap bade ngantor yang naik Innova bojona angkat bade balanja bade ka mana iyang bade balanja naik Avanza ari beedoh jeung Mang Juhadi pagawean ngalaan jengkol ari pagaweanna kitu ece panggilan papap yayang atuh eur-eur sadesa pakadus Mang Juhadi rek ngala jengkol ditaros ku beedoh bade ka mana pap ngala jengkol yang aduh geuleuhna beedoh bade ngaramet bade ka mana yang ngaramet pap geuleuh ece anggeus we abah anyar kawin panggilan mesra kemana-mana selalu bersama subhanallah leungit we cinta jang aldi nu ngaran mesra manja teh tidak ada aa riut modar anyar kawin mah aa riut blok dipangagebugkeun dicocok leungit ge riut yuk oskadon aa lulus irek cinta leungit aa riut modar aa titajong teu neuleuh anyar kawin maka mana-mana bersama dina motor ngagejelik mengesan cek salakina teh yayang sakit ya nah ari ece rumah tangga ayeuna geus kadaluarsa pamajikan rek milu numpak motor ku akang dicarekan tong milu berat awakna sagede drum aduh pamajikan milu numpak motor panasaran muntang kana cangkeng salaki ku salakina dicarekan tong kana cangkeng geura cenah muntangna eungap kudu kana naon atuh bapak tak tukang cenah kana behel pamajikan sina muntang kana behel teu inget behelna teh tas dilocotan ku salakina can diterapkeun deui ari pas rek muntang kana behel kosewat gedebut pamajikan nangkarak bengkang ku salaki lain ditulungan karasa ku sia cungcurungan sia untung teu pupus pangaruh mimilu subhanallah jang adik-adik sanajan cinta geus leungit apa yang menjadi modal cinta supaya abadi mohon maaf Neng Aniza jang Aldi terhadap pasangan cinta jangan cinta karena harta jangan cinta karena rupa sabab cinta karena harta mualana cinta karena jabatan sekalipun jabatan palang hiji palang dua cukup we urang mah palangkakan jabatan S1 S2 cukup we es lilin nu paling abadi jabatan nu paling abadi ayeuna cinta bukan karena jabatan bukan karena rupa bukan karena harta tapi mahabbatan lillah jang aldi terhadap pasangan niatan cinta na karena Allah insya Allah dengan cinta karena Allah bakal abadi makana jang punten ece mun boga piminan tuun ece boga budak milih pasangan hiji tong kasep teuing dua tong geulis teuing si jiga tatangga di abdi bapak pamajikana geulis teuing unggal poe tara dibabawa da sieun direbut batur sabalikna aya deui nu tara dibabawa si horeng teh huntuna nyang hunyar eta pamajikan matak tong geulis teuing tong kasep teuing yang sedang-sedang dia tidak cantik ma dia tidak jelek ma yang sedang saja tuluk tuk 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 dalam eta nyambung kana teling mah si goreng kita Pak Haji nu make baju hidung tita tadi teker ngadaguan hayang nyebut jereng untung ku abdi dituluk-tukeun lamun teu dituluk-tukeun Pak Haji balik setruk sabab teu bekas hayang nyebut jereng punten ece jeung akang waktu tadi angkat ti bumi ka dieu tos aya maksud wayah kieu ece rek nyebut jereng tapi begitu abdi nyebut tuluk-tuk spontan ece jeung akang ngajawab naon alus kudu kitu Kak dari tuluk-tuk jeung jereng teh setelan antara tepak jeung igel moal ngareunah aya tuluk-tuk eueuh naonna Kang jerengna moal ngareunah aya jereng eueuh naonna tuluk-tukna maka kudu akur tuluk-tuk jeung jereng sing setel ece ngan tuluk-tuk jeung jereng di dieu dalam artian sing akur igel urang jeung tepak ti Gusti tuluk-tuk Allah nita salat ka urang jereng laksanakeun salat tos sarolat teu acan ece sok aya teu purun kana salat ce aya pang teu purunna salat naon salat isya 2 salat su 3 salat lo pang teu purunna mah yakin ece mah salat isya sabab pabelit jeung si boy
geus maot si boy lagi Ece. Tong jadi pikiran mudah-mudahan husnul khotimah. Kan be film eta Ece tong jadi pikiran da si Pak Beges jadi ieu cerai jeung si Adriana. Si ibu saya sakieu pakadus ari ngaji jeung jurig sinetron masuknya raramung. Oh sok Ece lajo film anak jalanan tara. Osok alhamdulillah abdi mah akang can pernah umur-umuran melaju film eta. Salaki abdi nu osok ngan abdi sok milu maturan. Oh si ibu sadayana subhanallah kahade Ece tuluk-tuk ayeuna urang tepaku Allah urang jreng igelna sing akur urang ditepaku Allah nitah ngaji ka urang jreng laksanakeun ngaji makana urang judulan wae ngaji peuting ayeuna ami gampang judulna teh tuluk-tuk. Nah, itu aja. Cinta yang paling abadi jeung adi mahabbatan lillah cinta karena Allah. Sabab ayeuna lamun cinta karena rupa ayeuna jeung adi geulis teh. Susu duh nur ditilik digigir lengik ditutup diharup siup ajaran yang aldi komo geus hamil 6 bulan tepug organisasina ditilik digigir bentik ditutup diharup murutu harianan jika pamajikan akang itu sini nih susu dibawa nang karak nampuyak juga ceplok nog dibawa yang kere bahe dibawa dongko juga salendro ngarengkol keplok malam Jumat aku pakadus di obeng gitu kapangi geger eta pakadus ka mana susu pamajikan sugan telongit ari pete nyelap dina kelek panasaran ku RT dikenyot kalah nyelap dina huntu kan be pakadus hitung-hitungan harma urat heula kan lumayan tambah sembel pakadus sok mangpaatkeun daripada kudu meuli susu Indomil masuk aya kadaluarsa susu eta memual aya kadaluarsa sok ajaran ku akang meuli susu Indomil hanapeun kaleng sok aya tercantum tanggal kadaluarsa aya Pak aya bisi panasaran ajaran singkapkeun pamajikan akang susuna eta dihandap aya tanggal kadaluarsa moal aya eta mah berlaku untuk semua umur budak nyot aki-aki ngagenyel kemasan elastis tidak mudah tumpah tinggal nyot tutup berwarna hitam tapi tidak mudah berkarat nu kitu ngaranna susu tepung Kang dibengeng ka gigir tepung jeung cangkeng abah bau asmak ge keprukan we Ibu cinta karena Allah cinta kumaha geus leungit jeung Aldi Neng Anissa tenang aya modal anu kadua nyaeta warohmah adalah kasih salaki nyaah ka pamajikan nyaah ka laki pang edan-edana bapak salaki nu teu nyaah ka pamaji capek Ece jadi awewe capek teu sok nemal Ece mumpung aya salaki capek teu capek osok Ece nyangu di imah jang salaki unggal poe osok tara osok sok dinuhunkeun ku salaki tara Kang ya kumaha ya akang pengakuan si korban ya sok sing barengas nemalna Ece oh sok salaki Ece gegerah unggal poe tingali nu kumis baplang segede waduk ge rumah sasalah mah ada dempes Ece cicing Kang mangkani ieu teh kewajiban salaki Kang untung pamajikan teu rapa minta ditalak oh sok salaki Ece ngistri ka unggal poe osok tara tara eta Ece kikituan capek henteu capek dodoh teuing naon sababna Ece pangna capek sabab digawena rangan makana akan gera mikir isuk maneangan awewe saurang deui siap akan siap Ece siap henteu dodoh teuing atuh ari kitu mah Ece teh mending capek hate mending capek gawe sok sing jalujur nemal Ece mending capek hate mending capek gawe cak sia geus akang ti mimiti poe isuk salaki urang pasisian tong digarawe tong buburuh mangga nu sok ngojek akang bikeun motor ka pamajikan nu sok macul bikeun paculna nu sok ngalak-kalapa bikeun bedogna saksi langit jeung bumi peuting ayeuna pamajikan akang geus ikrar mending keneh capek gawe wayahna Ece anjing mawilujeng ngararojeg jangan Ece bongan mending capek
tong saling salahkeun ece babari saling salahkeun mah urang saling bebenerkeun we diri antara salaki jeung pamajikan maka aku ngalangkungan ieu pangaosan urang sami-sami tingkatkeun iman ibadah takwa ka Gusti ikhlas henteu ece angkat ka dieu sing tarari ka tos taruang teh acan atos akang Rito angkat ka dieu komo bari ningali mubalighah geul anjir si abah mah tarik-tarik teuing aing abah bari emprak abah mah ningali abdi anugrah abdi mah ditinggalikeun ku abah musibah ya teh bah sibu abdi ge punten Pak Samsudin angkat ti Pangandaran ka dieu tebih-tebih ridho ikhlas abdi datang ka dieu teu maksad bade neangan duit da abdi teu leungit duit Pak komo abdi balik ti hayang di kardusan teu hayang di kardusan nya ngan piraku da Pak Samsudin teh ngonang abdi ngalangkungan Bu Haji Edah yakin Pak Samsudin teh jalma eling akang punten akang eling teh Pak Samsudin tong asa-asa nemalna eling teh tah mun ceuk akang eling abdi mah moal wa kang ngajawab nangtukeun eling jeung teu Mang Samsudin kumaha engke waktu mere gede jeung leutikna kitu nya mun mere gede berarti Mang Samsudin teh eling mun mere leutik berarti henteu teu gede akang mah nya teu eling sopan cek kabatur nyebut eling ngan bapak ibu tong ngabobohong diri akang tong ngabobohong hati kita di dunia semua perlu dunia sok Mang Samsudin tingali ngayakeun pangaosan syukuran pertikahan putrana tenda dipasangkeun ieu teh memerlukan biaya duit ayeuna teh geus dibayar teh encan tinggal sayang kodeng sagala geura aja semua memerlukan duit Oca diperintah Allah untuk sholat yang 5 waktu kudu nutupan orat nu kena nak kudu dibeli meuli nak kudu make naon cek duit Oca butuh ku duit perlu duit beuki duit mun beuki rinyuh eta di mana-mana di dunia ini hanyalah duit yang dicari kesana sini sibuk sekali selalu duit yang dicari duit 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 tuluk tuk 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 nyambung siapa kitu mending kene ngajak edan sakali bah loba pengikut mah sibuk sadena para pejabat jeung konglomerat ngarurus rakyat butuheun duit sok jawab duit na unggul Kang awas nu teu ngajawab balik burut sia bapak aing mun awewe baru sabelah para pendidik pagawe negeri ngarurus budak hayangeun duit para pedagang indit ka pasar ngajual barang butuheun duit para petani indit ka sawah marangul pacul neangan belut malah ya duit di samu mah ewon sibuk sadayana moga-moga ya duit sahibul hajat Mang Samsudin ladang hajat sing barokah ya robbal alhamdulillah abdi ikhlas ka dieu ece da ieu teh Pak Samsudin teh hayu we nelepon ka Pangandaran mah angkat henteu eta teh da ari ngonang ku HP teh kurang sopan sabenerna tapi wios kita Mang Samsudin teh jadi halangan da ongkos ka Pangandaran teh mahal nya da ibu mangga urang dia bilih bade ngonang mubalik nu caket nu tebih melalui HP mangga sah-sah saja da HP mah teu goreng ece akang HP mah teu salah nu goreng jeung nu salah lain HP-na tapi laku lampah jelema nu salah ngagunakeun HP lainana kapan keur nguruskeun HP ieu teh tong sok jor-jor kanana sok loba bapas jelema nu salah ngagunakeun HP puguh boga pamajikan nomerna aya HP-na aya der SMS-an jeung pamajikan batur sok aya nu kitu di dieu mana jelemanya tah nu kitu teh lain jelema eta teh keuyeup ari keuyeup matana sok mencerong ka hareup ari leumpangna ka mana ka gigir tah nu kitu teh keuyeup puguh-puguh pamajikan ge hayangeun jajan boga duit kalah dibikeun ka pamajikan batur eta teh keuyeup sok sing tarari kantong kalah molohok jiga cengcelengan geuleuh puguh-puguh imah ge aya lawang pantauan kalah ngajeleng tina janela eta teh keuyeup
pogo-pogo pamajikan ge hayangeun dibonceng unggal poe kalak mamawa awewe sejen eta teh ngaranna ojek nu kitu mah lain keuyeub ojek eta maka da keuyeub mah tara momotoran keuyeub lain tukang ojek pengkolan asih busaden tur nuhun ka Pak Samsudin ka Bu Haji Edah tiasa tepang deui sareng abdi duka kasabara kalina ka dieu dan numutkeun syariat jadwal mah ieu teh kedah nama Pak Samsudin abdi teh aya pangaosan teh di Karawang geuning abdi teh angkat ka Karawang sanggeus diemut-emut ku abdi naon rek indit ka Karawang da teu aya nu ngonang lieur henteu Pak boro-boro cek akang cek abdi ge lieur nya mending kene ka dieu pugu ku Mang Samsudin dionang dina ka Karawang lagi euceuk ka jahat-jahat duit ka dieu mah pugu dionang piraku balik ku Mang Samsudin teu dibere naon nya jabanu atos mah punten Mang Samsudin tara duit wungkul nu atos ieu mah duh ka nu acan Mang Samsudin abdi mah moal rek nyaritakeun nu encan ieu mah nyarioskeun anu atos pengalaman nu atos mah kitu Mang Samsudin nu acan tong loba pikiran geura nurutan ka nu atos mu balik dan ngobrol keneh kapan supados aya persiapan dari jalma masuk ke aku kapohoan Mang Samsudin punten Mang Samsudin eta tong dianggap heureuy ka hade Ibu kasih sayangnya sok neng saroge singnya ka bojo pang capek-capek nak nu jadi bojo mah tingali gerajang Aldi pagawean awewe mah full 24 jam burang nyamel ti peuting berang nutu ti peuting ditutu komo gerak engke jang Aldi subhanallah pamajikan geus boga budak di ais tuang bareng jeung salaki keur enak-enak porocot budak modal salaki mah kalah ngambek edoh ka budak modal ribut pamajikan mah ngeunah-ngeunah ge dahar nu katuhu ngumpul kejo nu kenca ngumpul tai rek ngahuapkeun kejo rek ngalungkeun tai rusuh kejo dialungkeun tai diwewelkeun capek jang Aldi jadi istri teh kerenak tibra kulem koceak budak ceurik deui bae edoh ta budak nyari pamajikan mah tunu-tunu ge nyari beuh ka dieu nyusu ieu sabelah jang hancengan sia ieu sabelah deui jang hancengan pakadus bapa sia hulu susu nu sabelah dikenyotan ku anakna nu sabelah dicawelan ku bapana tapi ka hulu susu teh offset hari kutang dina dada ari hulu susu dina tonggong geus ka dituna teh letter R Kang rebeh rayud halo Karobi capek jang Aldi jadi bojo teh tapi kumaha istri yang solihah yang selalu pandai menyenangkan hati suaminya tingali Neng Anissa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaduh bojo Siti Aisyah subhanallah bapak Siti Aisyah urang akurkeun nah bojo-bojo bapak geus jiga Siti Aisyah encan begitu Rasul bade angkat ece bade berjuang membela agama Siti Aisyah mah tarawan tunantunkeun lawang panto salagi Rasul masih kene katingali ece ge isuk salaki rek macul tingalikeun tina lawang panto osok tarace boro-boro ece abdi ge tara salaki ece geus make baju butut huntu koneng aya di dia salaki nu huntu koneng aya urang dia jelema nu huntuna koneng aya jorok henteu Kang ajaib eta teh jelema mun huntuna koneng ajaib pasti gugusina ge cikur jeung laja da huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng caroge ece bade angkat ka sawah mangul pacul dukuy butut huntu koneng suku jebrang 5 lengkah ece tina lawang pantok ngaleos salaki ku ece gorowok manja Kang aduh yakin ece salaki ece moal betah cicing dina pagawean inget kana bahasa manja ece 5 lengkah ngalenghoy salaki ece tina lawang pantok Kang salaki na ngaliuk aya naon Nyai Titi DJ Kang aduh salakina teh ngahuleng naon Nyai Titi DJ hati-hati di jalan gaul gitu loh hati-hati di jalan ge mun Titi DJ salakina teh ngaliuk ngagorok manja insyaallah Nyai Dedi Dores pamajikan teh kalah ngahuleng naon Akang Dedi Dores dengan diiringi doa restu Dedi Dores aduh apalkeun oman lumayan eta teh ulah ieu mah salaki rek init nyaba 100 meter ka karek ngagorowok Nyai Akang berangkat pamajikan ngagorowok di dapur jor ya Allah cek adeknya aka salaki Neng ulah salaki keur kasep kene bari loba duit
nunya ka salaki lain pada salaki banyak uang, lamun nu kitu lain istri solihah, tapi nu kitu awewe ada uang abang, tidak ada uang abang, tung keripit, ahai tulang bawang bibir nyungcung teboga duit ka salaki ngajak perang, aya nu kitu. Mun salaki duitna carang ka salaki wung wang di dapur meuni trong treng trang budak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit bari gutak gitek birit ngabibita sayang berit. Oh, ibu istri yang soleh yang pandai menyenangkan hati suami, apalagi istri yang solehah yang pandai mengemas diri. Barang yang dikemas Neng Anissa akan mahal harganya walaupun belum tentu enak rasa. Oh, tingali ibu-ibu dikemas di tarium garaya garelis teu apal eta teh romeheun jerona mah. Dikemas eta sok ditiungkeun beda-beda tiung oge tong pase anu penting akidah urang sama la ilaha Muhammadur Rasul. Oh, tiung mama ece pake ece nu ditiung ungu aya, nu ditiung beureum aya. Keun tong pase asa ulah make tiung coklat we. Nya, komo ditiung telur asin. Nu paling goreng awewe make tiung hejo tai. Ulah eta teh. Oh, ibu sadayana, istri yang solihah kumaha Neng? Ece salaki begitu bade sumping ti sawah gawat ece dangdan. Bagiakeun salaki nu bade dongkap ti sawah. 5 menit deui caroge ece bade sumping ti sawah gawat ece make lipstick singkan lo. Baju nu pangalusna semprotan ku parfum. Shower to shower. Jessica Parker. Mah parfum sakanang ka asak teh ece kadenge. Atawa surawung. Ke pahil ieu salaki eta pamajikan atawa karedok. 5 lengkang ece salaki bade sumping ka bumi. Ece tos ayeuna mungkakeun hardeng jandela. Bari tos kenging dangdan anak ece nanya mak reka mana dangdan reka undangan saha nu hajat Mang Samsudin geus tamat hajatna geuning eta mah dangdan rek ngajemput bapak sia ka mana mah ngajemputna ka bandara ke bandara emang bapak sia ti sawah naik kapal kitu cicing cenah emak rek ngajemput bapak sia dina lawang pantok hasil tadi peuting ngaji emak rek nyenangkeun bapak sia gaya ece mukakeun hardeng jandela uluk salam suntangan ka caroge nu tas datang ti sawah yakin ece salaki nu tadina capek hilang ka susah ningali budi parangi nu janten bojo soleha bari ayeuna nyenangkeun hate nu jadi salaki langsung kapan salaki ece nunjuk kana pameun teu bari muji ka Gusti Allah pok cek salaki ece indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigimu. Ari disetikan lo ari kuntu pas nyengir loba tapok jengkol. Oh sok saling pikannya Neng ejeng jang Aldi naon sababna lamun geus aya modal cinta awet ayeuna kasih sayangna insyaallah rumah tangga bakal timbul nah sare sanajan jeung aki-aki da eta bakal timbul tumaninah tumpak sanajan nini geunah sok jangan sing saling pikirnya naon tujuanana untuk mencetak rumah tangga tenang supaya rumah tangga abadi bahagia dunia akhirat syaratna jeung Aldi hoyong bahagia dunia akhirat hiji sing kuat iman. Ari bagja teh kieu jang Aldi boga pakaian weuteuk dahar seubeuh imah pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teu weleh baseuh sabab unggal peuting ngeureuyeuh eta bagja sabalikna jang Aldi sangsara hate capek jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirah balideg irung mepeg ceuli budeg lengkah gejeg awak geyebed mata ruseb ditambah ku anak geringan nu gede TBC nu cikal amanel nu leutik cacingeun nu bungsu bisul nu awewe conge ripuh kan itu teh. Oh makana jang Aldi iman urang sing kuat kumaha syaratna iman supaya kuat takwana ningkat Allah Rahman Rahim cinta dan kasih sayang masihan kajang Aldi kaneng Anissa petunjukna adalah Al-Qur'an pok dina Al-Qur'an hudan lil muttaqin hudan bakal jadi petunjuk lil muttaqin pikeun jalma anu tarakwa ngan syarat jang Aldi neng Anissa
Anisa Quran bakal jadi pituduh bakal jadi petunjuk lamun Quran kujang Aldi kuneng Anisa dibaca diamalkeun bari dipigawe sok ece maraca Quran tara sok dihartikeun tara keun bagian PDKM nu ngartikeun Quran namanya cenah bagian ajengan tong maksakeun ece komo bari salah ngahartikeun harianan dipake nyiniran salaki ngahejah mapatahan budak be jabar ba pe jabar pa sin jersey ya jabar ya bapa sia KPS ku min jersey sit nun jabar san kumisan ka kumisan dihejah nya KPS ku dal PSU ali PSU sin jabar sahe jabar ha kudu usaha atuh salakina kalah nyarekan jadi we paseaeun pok cek salakina min jabar mak teh jabar ta sin jersey ya jabar ya mata sia ibukeun ece nu priyogi dawamkeun maca Quran sabab Quran nu bakal nyaangan ka urang engke di jero kubur ece bade dikubur moal ce bade di mana engke geus mah maut dikubur ece sorangan poek henteu tuh geuning nyaho nu geus ngalaman dikubur mah eta mending ngareunah poek berarti eta nu nemal teh ririwa tong salah akang dedemit ya nu ngajawab teh nu keur hirup kadua kalina nya makana tong salah ieu nu ngajawab teh dedemit mangga engke urang balik ka alam masing-masing nu tadina akang ti makam jung balik deui ka makam abdi ti lemur rek balik ka lemur we deui nu nyaangan amal urang nu muekan dosa urang ngan rek teu poe kumaha ece di jero kubur orang sorangan luhureun taneuh tukangeun taneuh hanapeun taneuh gigireun taneuh urang kembali deui ka asal sing kahartos jeung sing ngarti jeung sing paham urang ayeuna baheula diciptakeun ku Allah asalna teh tina naon ce tina taneuh jadi ulah salah engke ge urang bakal balik ka imah dacan maut astagfirullahaladzim ieu ririwa maju balik ka taneuh urang mada ece hirup keneh urang ka arimah we engke balik teh boga imah gede ece kunaon atuh balik ka rek ngaliang kawas jangkrik astagfirullahaladzim ieu ngajawab teh salah wae kieu ari kanjeung pasien subhanallah ece ibu bapak sadayana muga-muga urang doakeun ece ieu panganten rumah tanggina sing keuna ku paribahasa urang pasisian runtut raut sau Yunan kacai jadi baraseuh hewan kacai mana ge mau jadi salewi mudah-mudahan insyaallah jang Aldi tong hariwang neng Anisa ieu bojo jang Aldi anu soleh ka bina-bina tadi ku abdi tos di SMS satu acan akan tikah bahkan satu acan jang Aldi dugi ka dieu dongkap ka dieu neng Anisa tos di SMS neng ceng teh muhun bade tikah ku Aldi muhun cenah teh haji kumaha upami datangna teh dianterkeun bade ditampi insyaallah cenah teh haji kumaha lamun teu larang bawa teu jingjing teu bawa insyaallah teh haji abdi bade nampi pokna kieu kajenjeng jeung sisirawa kajenjeng kalau di astana kajen teu jingjing teu bawa nu penting nu ngarengkol dina calana ieu teh tanda istri yang solihah ibu sadayana atur nuhun moga-moga ieu ku modal rumah tangga sakinah mawaddah warahmah cinta dan kasih sayang mudah-mudahan abadi salamina sehingga mencetak rumah tangga nu mencapai bahagia dunia sinareng akhirat. Ibu abdi moal panjang lebar karunya ieu ka panganten da panganten mah belum ayeuna teh bagian bulan madunya kangnya beda jeung urang komo jeung abah mah bagian bulan alaeun ajaran engke ku abah bisi teu percaya jang abdi jeung neng Anisa jam 2an bakal cerdah cermat apal akang cerdah cermat cerbodas cernikmat kayaknya bagian panganten sapunten kasarena ece daramang ieu teh ece daramang alhamdulillah akang damang tuh da kieu nanya ka lalaki mah tara aya soraan matak abdi mah pakadusok paling caduna nya dina pangajian ka lalaki makana mending keneh eueuh awewe daripada kudu eueuh lalaki tibalik mending keneh eueuh lalaki kudu daripada kudu eueuh awewe bukan berarti gudang garam pria punya selera bapak sanes ku pedah lalaki resep ka awewe dan normal boro-boro nu ngora si abah nu kolot tita tadi teu ngicep-ngicep melongkeun abdi itu realita fakta nyata bahwa semarakna suasana di mana-mana lamun loba awe sok geura ece urang buktikeun nu sok angkat kana pangawasan lolobana awewe nu sok gandeng dina pangawasan awewe nu sok rencen ku pakaian awewe ajengan runtag rumah tangga na kagodaku
awewe pejabat dipecat ka olokku awewe nu epes meer babari leweh nusok manyun teu kaup salaki teu boga duit awewe nusok nganyuk tara bebeja ka salaki matak dina neraka oge lolobana alhamdulillah dulung eta karena neraka syukuran teu kapalang kocelak eta mana udzubillah min punten bapak kecap awewe jangankan dijadikan siloka ku kaum lalaki pakadus negara Indonesia punya agenda nu aya sangkut paut jeung awewe kamari anyar keneh diperingati ku urang sadaya ece ngaranna teh Darmawa aya hari ibu sok aya di dia di pasisian peringatan Dharma Pria aya hari bapak aya deui akang sangkut paut jeung awewe ngaranna teh Hari Kartini sok aya di pasisian peringatan Hari Kartono boro-boro Hari Kartono Hari Samsudin gitu aya komo Hari Omod aya ngaran Omod aya nu mana jelemana tak eta Mang Omod dong salah euceuk eta Mang Omod teh urang Jawa nya punten akang di mana-mana aya ngaran jelema nuku oh eta teh lain urang Sunda bapak tapi urang Jawa salah Sunda jeung Jawa beda bapak Sunda mah dekeutna kana Jawa makanan naon oh mun di Sunda Ahmad mun di Jawa Omod gitu mun di Sunda Yana mun di Jawa Yono mun di Sunda Jana mun di Jawa Jono mun di Sunda Sarjana mun di Jawa Sarjono mun di Sunda mangga calik mun di Jawa mah monggo linggih bapak semuanya monggo colok astagfirullahaladzim ya beki error beki peuting di pasisian kitu geuning pakadus ece teh kau aya semah cek ece monggo colok astagfirullah ya rabbi eta monggo linggih geus lamun dituluykeun ieu mal bener ya beki peuting kieu dicas ge kalah ngelun kieu mah dina HP mah geus ngedrop oh si ibu sadayana sok akang tingkatkeun takwa urang sanes mung panganten wungkul bapak sabada pangosan ayeuna abdi tidak mengharapkan bapak di dia berjamaah pengajian kumpul lebih dari 50 urang engke urang buktoskeun di mana aya panggilan ti Allah ngalangkungan ada dering di masjid aya panggilan adzan subuh bakal aya nu berjamaah di dia di masjid sakieu engke bapak-bapak bakal aya moal keureut ceuli moal biung teuing pakadusna oge nya ngan tadi cek pakadus alhamdulillah ku haji di pasisian makana berjamaah teh disiplin atuh syukur ceng teh pakadus datos kabuktosan cenah Bu Haji di pasisian mah di mana dur lohor bedug geus di masjid bener dur asar kohkol geus ditajug bener nya jadi nu pangheulana asup ka surgana teh bedug jeung kohkol ya Allah ya Rabbi eta nu ngaliwat mobil batur oh cek bedug teh bye-bye pakadus eta bedug rek asup ka surga RT mah jeung kadus udun badi sawah mudah-mudahan sok akang lengkahkeun sampean ece angkatkeun jurungkeun salakisina angkat berjamaah osok dijurungkeun tara cek osok sok ari ni tara tong ngajawab tara da moal ngeunaheun nu alus mah kieu sakapeung osok sakapeung tara sok sanajan leueur sanajan hujan lamun hujan kunang payung osok akang lamun hujan di payung ke masjid ulah tuna we di luar payungna tong sok di papayung ke masjid gade nya lamun poek mawa teu lamun leueur mawa nya itek lamun poek mawa obor atawa batre sok arangkat ngeureun nikreuh urang tingkatkeun iman ibadat takwa urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan syukuran kersana Mang Samsudin akang jeung ece tong sisirikan ece ge ka dieu teh keur syukuran ka Allah lain Mang Samsudin wungkul naon buktos ece jeung akang syukuran moal bisa ngalengkahkeun dua sampean ece moal tiasa ngepatkeun dua panangan lamun teu aya tanaga sedengkeun ari tanaga ece jeung akang tina saripati nu dituang kurang berarti ibu bapak angkat ka dieu nuju syukuran kana tuangeun ti Gusti Allah taruang heula henteu ece jeung akang meme angkat ka dieu tua alhamdulillah ari katuangan ibu bapak di dia di pasisian tuangna sok jagong atawa beas tong molotot ewon ente mah tita tadi ngajawab salah wae ku abdi teu dicarekan giliran abdi salah sakitu meni molotot tak kitu
pados jelema mah da nya ari kana kasalahan batur saeutik ge dikotek tak didagangkeun ka unggal jongko bari teu payu-payu ari kagorengan sorangan salaput hulu ge teu dipikirkeun makana sokeun aku bahasa ari sireum leutik dina luhureun Monas kaciri sementara gajah depak dina bibir mata sorangan henteu teu mungkin nya teu kaciri mah eceuna gede gajah depan dina bibir mata teu mungkin eta mah oh punten ece wihan deui katuangan urang pasisian di dia tuangna jagong atawa beas sangu sanes beas ngan eta sangu nu dituang ku urang asalna tina naon tina piring lain tina beas tina piring ece pasok akang tuang dina piring ulah nu alus dahar mah dina kursi atawa dina samak tong sok tuang dina piring lain tempat bujur ngan punten jeung abdi boro-boro dibatur dina rumah tangga harianan sok aya beda kahayang jeung beda karesep antawi salaki jeung pamajikan urang ece di dieu katuanganana sangu da beda jeung di Maluku katuangan urang Maluku mah makanan pokokna sanes sangu tapi naon sagu ben teu bah beda di Maluku mah makanan pokokna naon sagu angkat deui abah ka Madura makanan pokok urang Madura geus beda lain sangu lain sagu tapi naon jagong ari Japati manuk Japati mah lain jagong sapieu Japati jagong Japati mah manuk kapan Allah nyiptakeun Japati teh manuk nah atuh geuning disebut jagong makanan pokok teh beda di Madura mah naon abah jagong sok sing kompak di Maluku mah sagu ari urang mah naon jelema urang mah lain sangu ieu mah aya sangu di kopea atur di kopea teh pakadus geuning parentul ditiung remeh wungkul urang mah jelema ibu subhanallah urang mah kade ca jelema kong korongok ari nu kitu naon ca sorak eta mah hayam lagi punten akang sok teangan di dieu aya hayam eta mah sora ngan sorana sora naon sora abdi kapan abdi nu kongkorongok nangge teu sopan mau balik disebut hayam mah nya akang aya hayam ditiung atuh hayam mah tara digamis-gamis acan keun ece akang urang seliren jeung serikeun ilmu tapi urang balas betah kenging ilmu mudah-mudahan ilmu urang sadaya manfaat urang tepang ayeuna di dieu waktos ayeuna wengi ayeuna tong sebatas tepang di dunia kempel di dunia sing tamat dugi ka surga Allah taala amin ya rabbal alamin hatur nuhun ka Bapak Samsudin nu parantos berkorban pulsa duka saep sabaraha puluh ribu mohon waktu terakhir kamari ka abdi nelpon abdi kalsana lungsur ti bandara alhamdulillah wangsul umroh mudah-mudahan ibu bapak sing tiasa arangkat tahadus bini mat ibu da ari ka Mekah mat teu kudu loba duit nu peryogi kayang dina hate hoyong ka Mekah sanajan teu gaduh artos insyaallah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib bakal datang rezeki dari arah yang tadi duga abdi ge kieu-kieu teh punten Pak Samsudin lain jalma aya ya nah lain jalma miskin jalma aya salamtara ka mana-mana keweh yang duit maladang pidato kitu ge lamun ku Mang Samsudin dibere cenah teu dibere mah da teu usum alhamdulillah atos kita ngakang mohon mudah-mudahan barokah manfaat kang abdi oge kanggo sadayana utamina kanggo sahibul hajat di dia ku tepangna silaturahmina sabab ieu riungan yakin Mang Samsudin dimuliakeun ku Allah sesuai dengan firman Allah la khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bis shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha amardatillah fasawfa nu'tihi ajran adima Mang Samsudin lamun syukuran hayang dimuliakeun ku Allah dina Al-Qur'an amara bis shadaqatin lebatan ku unsur sedekah katinggal dipayun ibu bapak seueur tuangeun ieu sedekah nu dikonsumsi ku Bapak Samsudin nu kadua amara bi ma'ruf dina riungan syukuran nu dimuliakeun ku Allah aya unsur pangaosan alhamdulillah abdi nu diondangna ti Pangandaran tebih-tebih ngan engke deui mapunten ka Mang Samsudin utamina ka Pakadus ka dieu ka pasisian tong meunang mubalik tinu jauh ti Pangandaran mah abdi tebih resikona gede sedekah saeutik era gede eueuh sok mending
keneh mangpaatkeun nu aya di dieu aya PDKM sok alit-alit oge ilmu na luhur bahrul ulum ngan bisi keukeuh kapaksa urang pasisian hoyong ngonang mubalik tinu tebih geus ulah saha-saha deui abdi we ti Pangandaran. Sanesna naon supados tepegat silaturahmi sabab aya keterangan layad hulul jannata qatiun moal asup surga lamun jalmi megatkeun silaturahmi. Jadi lamun urang dieu teu meunang deui abdi ti Pangandaran jigana nu pangheulana doraka teh kepala dusuna. Naudzubillah kimin dalik doakeun Pak Kadus da kapungkur mah abdi teh sareng Pak Kadus teh di dieu sakabupaten mohon Ciamis ayeuna mah tos misah kabupaten abdi tos janten kabupaten Pangandaran doakeun ku urang pasisian abdi sing jadi presiden aminan atuh akang janji Pak Kadus lamun abdi jadi presiden jalan ka pasisian ku abdi kabeh rek di hotmik lah nya Pak Kadus lagi ku abdi moal jadi kepala dusun mun abdi jadi presiden rek diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan. Punten Pak Kadus. Eta insyaallah nu kadua amar bi ma'ruf, nu katilu ieu riungan aya unsur islahin bainan nas, aya unsur silaturahmi dan abdi yakin 100% tujuan ieu nu dikorbankeun ku Bapak Samsudin kali keluarga ibtigo amardatillah tujuan karena Allah dienas ku Allah pamayam dalika ibtigo amardatillah fasaufa nu'tihi ajron adima. Mudah-mudahan pengorbanan Pak Samsudin kali keluarga digentosan ku Allah ku pahala nu berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Sakitu nu kapihatur ece sanes teu hoyong panjang lebar waktu parantos tabu 10:11 oge sokeun aku paribahasa meulikina ti Cikijing meuli eunteng sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung enggeus abdi mah teu ngajawab kitu Mang Samsudin. Itu nu ngajawab tutu nu teu make kopiah. Punten Pak Kadus abdi nalangsa jigka dieu ka pasisian mun ti tadi makongang hayang ceurik Pak Kadus abdi teh ningali mustami di dieu teh geuning teu bahagia sarerea teu senang kabehanana da aya nu susah di dieu di antawisna aya nu paling susah Pak Kadus ku abdi katingali eta jeung si itu ieu nu paling susah kunaon lain pedah teu boga imah bertingkat lain pedah teu boga istri cantik memikat tapi itu nu paling susah nu teu kabeuli kopiah-kopiah acan. eta oh ibu ya teka sama aku kepala desa teka palilek ku RT eta teh teka urus ku kadus eta teh sok eta urus Pak Kadus ieu masyarakat Pak Kadus nu susah. Nyakeun papaes eta tarang herang. Mudah-mudahan sing geuwat laleungit kasusahna nya sing ganti ku kabungah amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ece sareng akang nu angkat ka dieu nu sami-sami nuju rumah tangga sanes ngukur ayeuna panganten nu baru urang nu geus bari nu geus bararimung geus bararutut tetep sing sakinah mawaddah warahmah bahagia dunia akhirat amin ya robbal alamin. Sakitu nu kapihatur kirang langkung da punten kasadayana Cipeujeuh jalan Cieureih meuli kupat di abonan pepeujeuh pami marulih ulah ngupat ka awonan urang tutup ku doa kiparat majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.